Woi, 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 kemana dia? Iya, aing jangan dia. Jangan dia yang lain. Woi, aing jangan dia ge. Dik diajak dar dia koing. Nyawa aing ge beteng dia jam seki mangis ngamuk. Aboh, ari dia iya can cagerken oranganan mah. Cager. Gering naon aing. Aing mah ka dieu nek ngajak dia dahar. Sebagai teman yang baik, saya tidak rela melihat teman kelaparan. Waduh, inget bos, i bulan naon? Bulan April, bos. Oh, emang i bulan April, tapi i bulan puasa. Laju dan urusan anjing beteng aing. Puasa itu hanya untuk orang-orang yang kuat nahan beteng. Tapi lamun aing teu kuat nahan beteng, dahar bae cuy. Tikeur baheula dia ituan bae. Teu naon sih? Tapi nek naonan dia. Tol. Woi, kenapa budak tuh? Nyaho aing ge. Woi, kerenan dari ya. Torek dia. Kerenan dari ya. Ternyata barak mang. Ngalah bararak. Nyawa aing dari nek ngaladugan. Dia. Oh, aing ngalah baralak jeung ngalah kalapa jeung buka puasa. Oh, tuh itu baralakna sang Solo. Eta dugana sang Nuyuk. Aing balik heula nya. Oh, gerak. Dia tanggung jawab dia budak lamun mamarahan dia. Oh, geus gerak ke ditu. Tong. Kagol ala. Harus ja. Ala kagol. Woi, tong. Turun. Dibabuk dia ku aing. I bulanan dia bulan puasa ih. Woi, mesti ayo kasau yuk. Saya beli ya. Ayo beli. Col. Padahal masih entong seetik deui nek menang dugan. Sagalananan ge anu satengah mah teu dibenangkeun dia. I urusan maling dia. Bajai emang yuk, ayo nek balik lah. Ih, baralak menang, dugan temen. Bisa balik bayu. Yuk. Yang ada lil bae dia geun nyari kanan aing bae saya.